Bismillahirrahmanirrahim. Paslon hari ieu eta hiji pasal. Furudul wudu'i ari pirang-pirang farduna wudu eta sitatun aya genep. Al awalu ari kahijina eta an-niyatu niat. Hasani ari anu kaduana eta ghusl wajhi ngawasuh rarai. Asalisu ari katiluna eta ghusl yadaini ngumbah dua panangan ma'al mirfaqaini sartana dua sikuna. Arabi'u ari kaopatna eta masu syai'i ngusap hiji perkara mina ra'si tina sirahna. Al-khamisu ari kalimana eta ghusl rijlaini ngumbah dua sampean ma'al ka'baini sarta mumuncangan dua nana. Asadisu ari kagenepna eta at-tartibu tartib. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari eta hiji pasal. An-niyatu ari niat eta qasdu syai'i najana hiji perkara muqtaronan bari dibarengan bifi'lihi kalawan midamanna itu niat. Wa mahaluha sareng ari tempatna niat eta al-qalbu dina jero hate. Wa talaffuzu sareng ari ngalapatkeunana biha kana itu niat eta sunnatun hukumna sunnah. Wa waqtuha sareng ari waktuna niat eta inda ghusli awwali juz'in dina nalika ngumbahna mimiti bagian minal wajhi tina wajah. Wa tartibu sareng ari ngaran tartib eta alla yaqaddama ulah mayunkeun itu si jalma udwan kana anggota anu baris pangeuri ala udwin mandeurikeun kana anggota anu baris ti heula. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Al-ma'u ari ngaran cai eta qalilun aya cai anu sakedik wa kasirun sareng aya cai anu seueur. Al-qalilu ari ngaran cai anu sakedik eta mah perkara dunal kullataini anu kirang dina dua kulah. Wal kasiru sareng ari ngaran cai anu seueur eta kullatani dua kulah. Fa aksaru tuluy langkung seueur. Al-qalilu ari cai anu saeutik eta biatana jasu bisa jadi najis ye cai anu sakedik biwuqu'in najasati kusabab karagerakan najis fihi dina eta cai. Wa ilam yataghayyar sok sanajan teu barobah eta cai. Wal ma'ul kasiru sareng ari ngaran cai anu seueur eta layatana jasu teu jadi najis ieu cai anu seueur illa angin idata ghayyara di mana-mana barobah naon ta'muhu rasana ieu cai aw launuhu atanapi warnana ieu cai aw rihuhu atanapi ambeuna ieu cai. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Mujibatul ghusli ari pirang-pirang perkara anu ngawajibkeun kanu adus eta sitatun aya genep. Ilajul hasyafati tegasna kahijina asupna hasyafah bil parji kana parji. Wa khurujul mani sareng kaduana kaluar mani. Wal haidu sareng katiluna haid. Wan nifasu sareng kaopatna nifas. Wal wiladatu jeung kalimana ngalahirkeun. Wal mautu jeung kagenepna maut. Paslon furudul ghusli ari pirang-pirang farduna adus eta isnani aya dua. An-niyatu kahijina niat wa ta'mimul badani sareng kaduana ngaratakeun badan bil ma'i kalawan cai. Barakallahu li wa lakum.